Nyieun sambal 7 rupa acara 7 bulanan. Nah jadi carita nanya barudak ieu teteh aing rek 7 bulan atuh heueudaknya kudu aya sambal 7 rupa tapi ieu mah teu nyaho 10 teu nyaho sabaraha rupa dak loba pokona mah. Atuh heueuh teuing cenah ge dak ai loba mah asal nu penting ulah kurang. Tah di dieu ge budak aya dangdeur sagala atuh heuh pangloba dak ai dangdeur mah pan nya teu kudu meuli ieu laju pan ai loba mah dak pangaruh bae. Atuh heuh dak pangaruh ke aing balikna mau loba jadel kudaria kadel kudaria aing pangkedekna bae atuh heuh ja aing mah beda dak sok hayang babawaanna ge rada endah teh ai pan kedek mah barang eta mun sapertina ngedul heuh barang bawa hayang loba atuh pan ku batur ke diomongkeun. Bohong kadik dak aing ge telok eta babawa dinu batur ja isin ngarang bae eta bae heudaknya ai loba mah pan atuh kana okot teh ngasupan daknya atuh heuh pan batur ngasaan kitu doang dak. Tah tidak lupa budaknya anggeus bumbuna lanjut diadukeun tah ieu anu bahan-bahan dibebek dak alias ditutuannya eta mah jambuna jiga nu lain-lainna mah bengkuang manggah nu karadituna mah dakan diserut jah teu kabeh dibebek jah penting ti lamecurna. Tadi dia mulai dak dicampurkeun jeung bumbuna ulah poho digalo-galo supaya campur dak atuh heuh aya bisi aya delan naon dak kahakan ku kiai pan urang isin. Atuh heuh dak ieu lanjutnya dibungkusan laju mah pan dak kabagian sabungkus ewang najan teh ge bungkusna bari jeung rada leutik dak atuh heuh jah hayang loba sorangan mah dak moal endah moron jah kudu kabehan rata.